Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurul arifin bimukashafatil asrari wa nawara qulubal wasilin bimusyahadati jamalihi miwarail astari wa kasafa khafaya lafaibi buturil dhakirin bil adkari hatta gobu an jami'il kainati fatazalla lahumul maula binuril wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wal dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adzalahum ajran karima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qad harama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Wa qala abdul maqlutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Amma ba'du. Allah ngawidian setiap sasi urang ikrar kulisan kalayan nasbikeun ku manah urang ku kayakinan, katauhidan, kamarifatan, kamahabbahan, ka musyahadahan bi ihaplah mubarakah. Dia sangat dahsyat, luar biasa. Jadi sehingga nyambung, tersambung antara ruhna sareng jasadna. Jadi sapagodos, bahkan terus bersinergi antara lisanna sareng ruhna. Silih kokohkeun, silih tingkatkeun dina mayunkeun saliraan kehadirat anjeunna nu maha kagungan Allah azza wa jalla. Ngalangkungan dinul Islam. Dina Islam aya syariat, aya thariqat, aya hakikat, aya ma'rifat. Lain agama thariqat, lain agama syariat, lain agama hakikat, tapi agama dinullah. Dina dinullah aya syariatna, aya thariqatna, aya hakikatna, aya bagian jasad, aya bagian kolbun, aya bagian ruh, aya bagian rasa. Insyaallah tatkala duana opatanana eta kacana dina bingkeyan Islam, maka insyaallah kalebet kana kategori sakumaha bidau Allah udhulu bisilmi kapah hoyong eta sampurna abusah bagir sok kalebet dina Islam teh kapah sakumna seluruh dimensi syariatna mangga lebetan kusadayana. Islam ngatur hamba Allahna sangkan beres roes tatanan kahirupanan diatur ku syariatna. Mangga kiblatkeun raraina ka Masjidil Haram nyaeta bidau Allah napa walli wajhaka satra Masjidil Haram
di mana wae di negeri mana wae anjeun aya secara syariatna di mana anjeun bade ngadamelan salat sok payunkeun raraina bentuk tubuhna ka mana ka Masjidil Haram teu tiasa di pupang wayahna we nu ngaku Islam kadinya da pidauh nu kagunganana kedah kadinya lain Masjidil Haram sanes maksudna urang main ka Masjidil Haram Allah ngabedega di dinya sanes Allah canik di dinya mu eta mah perintah mantena demi mempersatukeun umat mantena anu bertauhid ka anjeunna. Jadi urang mayun udohir teh mayun syariat teh karena semata-mata imtisalan li amrillah karena tubuh yen eta teh parentah Gusti Allah sampurna syariatna mangga berapa tos sampurna syariatna urang ka Masjidil Haram di mana tapi teu acan toriko sok hariwa nyaeta qalbunna teu acan tetap dina kayakinanna maka sok paur nang bengkok sinemah ari ucapan la ilaha ari hate hayu mikiran salian Allah di mana-mana keur dikir wae masih keneh manca urang ingetanana keur ucapan dikir-dikir anu kudohir diucapkeun Allahu Akbar subhanallah la ilaha illallah ari hate mikiran salian Allah maka dina tahu sudur diunggulkeun ngalangkuhan karya Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin lima takulu la ilaha kunaon anjeun ucapkeun la ilaha illallah wa fi qalbika adil adina hate anjeun kam ilahi sababaraha pangeran anu dijadikeun sandaran ingetan anjeun sandaran kahayang anjeun sandaran tujuan anjeun eta so dikotekna diajar we dikir ngalangkungan toriko dikirna kalimahna inti tauhid kalayan jelas nu manentahna Allah pidauh Allah padkuruni adkurkum sok areun anjeun ka kaula sabab kaula teh dat anu maha kawasa nu maha kuat nu maha hebat kalayan maha takabur ge mangga ka anjeunna maha sombong dahak anjeunna teu meunang sote manusia sombong teu meunang soteh manusia takabur Allah barang kadu teu aya nu awon kami Allah pami Allah tos berkehendak teu aya oge anu tiasa ngahalangan maka itulah anu layak di Allah anu layak sifat-sifat kacampuraan manusia tos nyamung we ingetan tapi ma'rifatna masih keneh cuas non lup-lup dacan aya jadi masih kene ngucapkeun jenengan Allah sareng ucapanana abus kana ingetanana tapi teu acan dugi kana zauqiyah rasa anu mendakan dina rasa bapa teu acan aya rasa cinta ka Allah teu acan aya rasa yakin ka Allah dan aya rasa resep ka Allah rasa kokoh dina jiwana masih keneh cus-cos sabab naon loba kagenti ku tujuan sanesna nu dibaca ma ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka tapi tetep wae condongna di asbab dina pirang-pirang asbab nyaeta anu diupayakeun ku hambana memang asbab damel Allah kan tatkala sadar ieu asbab henteu memiliki manfaat jeung madorot amin anu memiliki manfaat jeung madorot mah dat anu wajibul wujud dat anu maha kuat dat anu maha hebat dat anu maha sampurna dat anu maha kekal abadi anu jenenganana Allah eta kan urang teh ibadah teh ka saha ka dat
Dat nu mana? Dat anu laisa kamitslihi syai'un. Anu tidak ada satu pun yang menyerupainya. Tidak ada satu pun yang menyertainya. Sugan nyiptakeun bapa, nyiptakeun abdi, nyiptakeun ibu, Allah peryogi bantuan, Allah peryogi sesuatu teu aya. Tatkala berkehendak Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itulah dat yang wajib diibadahi. Itulah dat yang harus diingatkan. Apa? Kalain Allah manaon? Dat boga naon-naon. Rek sagala-galana. Maka kalimah anu diangge ku mayoritas ulama-ulama thariqah, ulama-ulama tauhid nyucahkeun kalayan ngokohkeun kalimah fa'lam annahu la ilaha illallah supaya anceg dina dirina. Dakwah anu boga tapak, eueuh anu boga madorot, eueuh nu bisa ngajadikeun jeung ngeuweuhkeun angin dat nyalira anu maha gaduh kasampurnaan Allah anu wajib hidam anu wujud hidam bako mukhalafatulil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan samian basiron mutakaliman. Akhirnya semakin dimudawamahkeun, dimujahadahkeun, maka duduklah eta dikir ibu dina naon, dina mahalul mahabbah. Lamun geus dina mahalul mahabbah, lamun pidauh kuat kapungkur di Manunjaya la ilaha illallah la mahbuba illallah ceucik eueuh nu direret eueuh nu dijogasam serem eueuh nu dituju dipikat cinta angin tujuanana tenggelam dina kecintaan cinta yang abadi mesti dirinakan dipikat cinta ku Allah dalam keabadian. Mudah-mudahan amin. Keabadian kumaha ridho Allah nage diabadikeun, rahmat Allah nage diabadikeun ka hamba nu keukeuh peuteukeuh gerak jeung calikna teu ngabalieur ti Allah nu gaduhna la ilaha illallah. Akhirna muncul linggih eta dikir eta kekuatan jiwa bapa tumanina pasrah sabab geus duduk dina letah tuluy duduk deui dina mana akhirna duduk deui dina mahalul mahabbah. Tos mahalul mahabbah mahalul musyahadah. Itulah tos mahalul musyahadah nyambung naon diucapkeun ku bapa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat kodena wae syahadat kan. Pertama asyhadu ayah hamzah naon dalam surah ilmu tata bahasa Arab ilmu sorok sabab ayah hamzah tudu eta kode kana mutakalim wahdah. Maka asyhadu lamun mutakalim wahdah aku syahadat teh entong nganulkeun batur teu bisa urang mata syahadat dititah ka pamajikan jig maneh mada osok khotaman osok dikir osok maca Quran ni HP-nya kuring panalangankeun biasa moal teu biasa leuwih ibarat rek mi HP di naon mi HP dipoto mi HP dicukur teu bisa batur eta wayahna we kudu ngucapkeun sorangan sabab nu sajen mah beda raga beda nyawa tak teu aya istilah syahadat. Maka agama itu tidak dikaitkan dengan siapapun, harus dirinya sendiri. Kajen teuing turunan nabi, kajen teuing turunan wali, tapi henteu
ngucapkeun syahadatna tetep bae eueuh hajena leres la ilaha illallah. Atuh agama teh teu berkaitan jeung nasab, teu ngan ari agama mah otomatis jeung ucapan jeung keyakinan jeung perasaan dina jiwa nu sabener-bener. Sahebat-hebatna manusia moal tiasa ngajamin ka manusia lainna tanpa biidnillah, tanpa izin Allah. Sok tauhid di dinya. Jadi atuh ngalangkungan urang ucapkeun la ilaha illallah teh jadi singka bawa ku la ilaha illallah eta teh syariatna nyaeta anu diatur ku ilmu fikihna teras naon deui kedah dibawa thariqatna anu diatur ku ilmu tasawufna teras kedah dibawa hakikatna diatur ku ilmu tauhidna didinya maka yakin didinya sagala-galana tos naik kadinya sadayana kacana karampa insyaallah. Dua asyhadu naon sin gede syuhud nyaksi. Jadi kerja asyhadu berarti syuhud nyaksi. Nyaksi di mana? Nyaksina di mana we anjeun aya teu kahalangan bade ka Allah mah bager. Maka semakin diperdalam ilmu itu semakin tembus kana rasa. Akhirna ngarti yen Allah teh ad-dohir, yen Allah teh al-batin. Jadi dohirna jeung batinna keur jalma nu musyahadah teu mata kahalangan. Teu mata kahalangan urang bade dihaturkeun ku Allah. Naon? Musyahadah nyaksi ka anjeun di mana wae. Maka tosin asyhadu maka aya ha gede. Naon? Eta teh kode dah jadi hadyun fiddin. Jadi petunjuk ke agama anjeun. Jadi boga agama ngaku agama tanpa syahadat moal bener leumpangna. Diajar thariqah ge teu ngaji tauhidna malah piang. Malum kadituna paling kabawa ku ilusi, paling kabawa ku imajinasi, ku hayalan, ku naon rarasaan, da moal pas, moal tepat kadituna. Jadi ku hayalan jeung lamunan anu ngadorong kana dimakrifatkeunana ka Allah tapi kadituna sesat. Naudzubillah min. Jadi ku kahayalan. Jadi akhirnya terus dibere dalilna naon katanya we jeung katanya kata anu teu puguh make Qur'anna teu make hadisna teu make kalam arifin aja teu make dipatah-patahkeun ku dirina. Maka itulah kesesatan orang yang akan menghadap Allah. Tidak ada dimensi yang tiga tadi. Ilmu fikihna keur ngatur organ tubuh jismani urang, ilmu tauhidna keur ngatur keyakinan nyaeta nu dina qalbun urang, ilmu tasawufna keur ngatur dina rasana hamba menuju Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mung alhamdulillah di dieu sadayana katingalina beres roes insyaallah. Ilmu fikihna para sehat sadayana. Amin. Ilmu fikihna buktosna ibu ka dieu tadi garada 12 teu. Garada 12. Itulah tos diabdaskeun ngalangkungan ibu teh bade basis pasantren ka pangkurna bade teu acan tapi nu delebet ka dieu arah tos 11na leresnya cairna ukuranna 2 kula teras cara ngaguyur ieu rarai ibu leres teras kadituna naon ngabasuh panangan duanana kalayan dugi ka siku duanana teras kaopatna naon mas kurrosi ngusap rambut. Mangga eta dalam madhab Imam Syafi'i leres sadaya berbagai teras kadituna sunnah keneh nanti kalebet anggota
anu wajib atanapi farduna eta mah sunatnya eta ngabasuh 2 cepil teras naon sampean 2 nana sarta dugi karena menguncang 2 nana ma'al ka'bain qoslul yadaini ma'al ka'bain tos eta sadar leres pakaianana bersih diatur ku ilmu fikih tempatna bersih badanna ge bersih pakaian bersih tempat bersih badanna tadi kacitiihan sah teu salatna kan ibu atau sami eta kuningan raosan kapungkur daosok di madrasah pertama madrasatul ula ibu urang terus ngawariskeun ka urang kade salat teh diatur ku ilmu tauhidna kaadat Allah nu maha hiji ibu teu acan katalar tijan darorina teu acan katalar kitab dugulna anu berhartos naon dina kitab tijan daruri keur ngatur katauhidan dina salira urang keur bade mayungkeun diri ka Gusti tapi dah tersuningan kalam-kalam tauhidna nu pokokna nyata sifat 20 mangga urang sesarengan sadaya Allah wujud kidam bako mukhalafatul bil hawadisi qiyamuhu bin nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman hijikeun kabeh la ilaha illallah eta sifatna namanya ieu datna tuluy ibu diteuleumkeun makrifat tambah de muridan aliman hayyan bi naon dan sekarang geus nya bidati ta eta mah kalangan ahli makrifat nu tadi lamun dina ilmu kalam eta kalangan akidah sunnah wal jamaah dalam versi Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi tapi tepang itu da buahna sami kana eta tergantung pemahaman anu tos aya dina salira urang sadayana maka kalimahna la ilaha illallah sabab kadeh kudu nuju ka dinya kudu nuju ka anjeunna sabab ayana Allah teu aya mimitina akhirna Allah ge teu aya tungtungna jadi khalidin fiha kekal abadi tah kadinya bade ibadah tah kadinya bade nyembah tah kadinya bade nuju naon urang bentuk dina perintah Allah anu namina ibadah eta mata pidau dina miktah sudur aya kalam bal ibadatu tatanawwa maka ibadah teh ibadah kewajiban urang manusia teh bentuk nama lomba eta nu umroh nu haji nu puasa nu sholawat nu amar ma'ruf nahil munkar anu sedekah jariyah sadayana bentukan ibadah tapi nu dituju nama hiji wal madhuru wahidun nu dituju mah hiji saha dat Allah nu maha hiji wujud ayana Allah ari urang wujud ayana diayakeun engke ge sanes waktos bahal teu moal aya deui teu aya wangsul ka mana ka nu maha aya urang mah ayana ge diayakeun nu danten dugi ka poe ayeuna wengi ayeuna masih tetep diayakeun sanes waktos urang bakal diuwihkeun wangsul deui ka dat anu maha aya saha Allah
Jadi la ilaha ngarumasakeun diri bakal balik deui kadat anu nyiptakeun urang bara kadat anu nyiptakeun urang di alam panah balik deui ka kampung asal nu ngresakeun balik deui ka asal anu maparinan balik deui ka asal anu maha ngatur saha Allah la ilaha illallah. Rek naon wae bentuk ibadah anjeun kudu dibarengan ku kayakinan ikrar kulisan bari nasdikeun ku emutan lamun nyambung emutan jeung lisan nyata bener anjeun balik ka kagungan la ilaha illallah. So tauhidna beki nikmat rasana jeung emutanana lamun hate teu pisah tinu kagunganna da puguh rasa rumasa nu aya dina jiwana hirup dikungkung waturan jeung karunia mantenna berbisa ngabalieur ti anjeunna nu maha gaduhna hate tetep ngalibatkeun dat anjeunna keur kumaha bae ayana urang di mana wae ayana urang tetep urang teu ka mana-mana padahal urang di mana-mana tapi hate teu incah barirahan ti anjeunna Allah nu kagungan tuluy marenganana tuluy hate salilana sumujud ka anjeunna eta ngaranna naon muraqabah lamun tos didinya muraqabah naon pertama muraqabah ahadiyah Allah mihaturkeun dina Qur'anna qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad sok asakeun ma'rifatna kalayan ka tauhidanana ngarah ningkat ilmuna tidak iman ilmu kana iman ainul yakinah tos didinya tuluy kana iman hakul yakinah rara tenggelam dina lautan tauhidna bari anjeun duduk dina kursi katauhidanana eta hamba jadi hamba abdun muwahidun hamba anu bertauhid di hadapan anjeunna eta tugas pengamal nu dialajar bihaqqi la ilaha illallah bisa cicing didinya salilana lamun Allah tetap jadi tujuanana ulah dirobah hatena jeung kaimananana ilahi anta maksudi diganti ku kabutuhanana beda tujuanana lain Allah nu ditujuna hayang loba kaboga jeung itu ieuna tapi tetap cenderung kana buruhna sabab Allah dinomerkeun jadi nomor 34 ari nu dituju ku hate nyaeta cita-cita kamahlukan kaduniaanana pecah didinya nu aya bakal kumaha moal tenang dikirna salilana bakal babari jenuh tersep da sabab diujina kurasa hate anu lain mayun ka Allahna nu ditempo iwalfi bungkus jeung kuah bekahna anu akhirna jadi pecah jadi guliga jadi gundah lain guliga gundah jadi resah jadi bimbang terus kadituna malahan sok diakhiri ku kekecewaan gitu tos dirinya bager sok kumaha carana sok tanamkeun alus sangka ka papada ihwanna anggur mah silih duakeun jeung silih dorongna ulah beda saeutik dijadikeun perpecahanana da puguh dirina keur pamer hayang dina pamujina teu karasa dirinya lamun tujuanana lain Allah nusanyana mesti papaseaan bakal tumimba salilana sabab tuluy dempok teh ku hawa nafsuna
Mual bener lempang ka Allahna dari tuluy diudag-udag dibarengan ku sahwatna anu akhirna urang pirikes anu teu aya papadana tujuan teu nepi ngan ku sebatas hayalan jeung kahayangna diudag ku iblis genderuwo jeung setan nafsuna ngabebenyokeun urang majarkeun rek sukses nusanyana geheul kanu manakibat geheul kanu hotaman teu puguh-puguh naon nu hotaman padahal keur ngaramekeun jeung niat nuturkeun sang guruna tapi kunaon turug-turug jadi make ngewa sagalana tah eta panyakit sok aya di urang itu perasaan setiap manusia sok aya lewat ger ditempo tuluy ditamahan ka dituna model selawat tadi mahal rupiah ger ngewa teu puguh-puguh kan moal selawat ngaku-ngaku jalan dikir ka Allah ari wasilah ngadugikeun dibenci naudzubillahi min dzalik sok bener eta teh sok we atuh serekeun kanu lain ahlina maka ida usidal amru ila ghairi ahli pantadiksa di mana perkara diserenkeun ka lain ahlina lalajoan ku bapak bajrek duka sabulan 2 bulan moal aya dangdanana da pungge lain ahlina gitu pilih aya nalki keur dipatahkeun nu nalkin hayu tos ditalkin maka dieu dibimbingna ku grup ieu grup itulah di antarana grup dibimbing ku naon ku ilmu fikih sing jelas ilmu tauhid sing jelas ilmu tasawuf sing jelas itulah lain ku katanya di babade tadi itu da urang teh diajar agama teh digunakeun akal da agama teh kudu bener cik akal kudu bener cik nakalnya nah itu diantaris biasana eta lelewat lamun geus abus aya lu kitu lelewat anu lain dalam toriko teh tugasna teh nganterkeun ruh keikhlasan, ruh kemusyahadaan, ruh ketauhidan menuju hadirat Allah. Lain dibawa ku dongeng kudu itu bari diheulakeun moyok bari teh nyaho nyanti bari teh ngarti. Da kudu make ugrana nyata dinullah agama Allah. Mudah-mudahan urang diajar salamet sadayana amin. Tebihkeun tina lewat bogoda. Hiji perkara nu lain keluar takdir iradah Gusti Allah. Sadayana kehendak Gusti Allah. Nu dikayakeun, nu dimiskinkeun, nu dipinterkeun, nu dimuliakeun, nu dipopulerkeun, hakikatna mah takaran Gusti Allah. Ragu sabab nu eta ngahalangan wae ieu alam pikiran, alam perasaan anu akhirna bakal ngadeketkeun kana kakufuran, ngadeketkeun kana kamusyrikan. Nah, diajar dikir mah akur nu can ditalkin jeung nu ditalkin. Mun sami da kalimat ge sami la ilaha cuma Bapak panginten ngalampungan pangaturan mimiti Allah kening talqin dikir pangaturan ti Gusti Allah kening kalimah dikir la ilaha illallah janten benten dan di pangaturan widik nanti Allah ka Bapa anu akhirna Allah mihaturkeun dina surah An-Nur rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah pamaget istri rijal dinya mangga bade pamaget bade istri rijal pamaget istri nyaeta an dijantenkeun jagona Allah nah nu teu kahalangan henteu ngodese henteu bengkok sinema peda keng panghaturan
bro di juru bro dipantau malayah di tengah imah baru mangrupi mal anu kenging panghaturan putra putri tampan dan cantik mata katungkul atos we Allah mah tujuan atos we Allah mah maparin sagala-galana maka teras we ludeng diucapkeun ana di mana wae oge la ilaha eta istiqomah moal dina hate pinu eusikna latifatul qalbina damal ma'rifat ka Allah insyaallah moal kaditu itu tatkala mengatakan begitu kaciri teuing nongerak teuing pa ilmu indah ahli ilmu kalada jadi ilmuna sisi ahli ilmu teu boeun ilmu gitu. Sabab tidak bersandar pada Quran tidak bersandar pada hadis jadi sayana nu aya saheuyana maka teu aya nilaian naudzubillahi min dzalik sanes bade nepak cai malam teret nyarios ieu teh sangkan amalan nu diamalkeun ku bapak ibu teh adalah suatu amalan yang Allah ridho yang Rasul ridho bahkan samemeh bapak ngamalkeun ku Allah pada dihaturkeun bapak eta kalimah Allah nah Allah tos ridho nemeh ge bapak teh ngeuring dikir Allah ridho pidawuh Allah di Al-Qur'an laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka laqad lam ibtida takdirul kalamna bi izzati wa jalali itu lamun dibahasakeun ku bahasa dina istilah ilmu nahwu lamna lam ibtida takdirul kalamna bi izzati wa jalali di jerona teh demi kamuliaan kaula demi keagungan kaula naon kadituna qad harap tahqiq radiya fi ilmadi laqad radiyallahu yakin nyata teman kalayan kemuliaan kaula anu mulia kemuliaan kaula anu maha agung anu maha gagah geus ridho kaula saur Allah ridho kaula kajalma-jalma iman kajalma-jalma iman anu naon dina naon dina tatkala idyubayunaka tatkala bapak berbeat tatkala bapak dibeat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idyubayunaka mudah-mudahan beat teh naon tina ba'a yabiu banyak saur sakalo beat itu adalah sumpah setia janji setia di hadapan Allah nah bade nyekel paguh kalimah la ilaha sing keur dagang keur tani keur naon bae ba'a ya bi dina harti ba'a dina hartos eta ical galuna sareng saha sareng Allah anu mustahil rugi jual beli jeung Allah da Allah mah maha kaya tah ba'a dirinya di hartosan ical galuh lain Allah peryogi dagang sanes Allah peryogi barang peser ka makhlukna tapi didinya dibahasakeun kana yen eta jual beli teh tina mangrupi padol Allah nu diharturkeun ka hambana anu moal aya tandingna dina kauntunganana moal aya tandingna dina kamuliaanana moal aya tandingna dina kabarokahanana sagala sabab eta faidur rahmah nyaeta leleberan rahmaniyatna Allah anu dihaturkeun ka hamba mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan ngamalkeunana amin nyaeta mujahadah nu kaduana mudah-mudahan urang dipasihan ku Allah ngatur dipasihan ku Allah nilai-nilai naon tos mujahadahna istiqomah mudah-mudahan amin tos istiqomah beramal ge lain urang maksud rek ngaku hebat ngaku kuat ngaku pinter ngaku caket ka Allah melebihi orang lain eta mah panyawat anu matakjan takabur tapi urang tos didugikeun ku Allah bahkan mujahadahna diaturkeun muhasabahna diaturkeun
bahkan ku Allah diaturkeun istiqomah, tos istiqomah ge tetep teu aya pengakuan nu lain-lain, maka akhirna ku Allah diaturkeun puncak pemberian Allah teragung, termulia, teristimewa, yaitu apa? Akhlakul karimah. La ilaha illallah. Oh, induk. Eta didinya. Pertama, raos keun Gusti. Abdi diwilian ku Gusti, bahwa lisan abdi dipayungkeun ka Gusti. Tuluy aya dikir hopina nuhun Gusti, ieu manah abdi ngarah teu tongoy teuing sehingga Gusti maparinkeun dikrul hopi dina ruh abdina, dina jiwa abdina, anu akhirna semakin kuat elingna ka Allah, diri mayun ka Allah ya teras didinya na akhirna istiqomah, akhirna menjadi akhlakul karimah. Pidawa Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina sanyanyana jalma ucapkeun nyarita atawa nyarios Rabbuna Allah, pangeran abdi sadaya Gusti, dibere bingung Rabbuna Allah, dibere bunga Rabbuna Allah, dibere rupa Rabbuna Allah, dibere lega Rabbuna Allah. Implementasi terakhir. Tatkala itu tatanan jalu maka lungsung. Tatkala ibu bunga boga Allah keur bingung nage ngelehkeun kana bingung lain dak eleh ku bunga boga Allah dina jiwa, dibere susah kaelehkeun susahna sehingga teu matak ngahalangan ibadah ka Allah. Sabab Allah geus netep dina qalbun ibu, Allah geus netep dina jiwa bapa. Rabbuna Allah summa istaqamu, teras istiqomah, hartosna istiqomah, tetep wae maksakeun teu miuni kurupuk. Ari miuni kurupuk kumaha? Lamun hujan eot da kahujanan, ari biasa keur caang keur halodo biasa rang jeung sabangsana. Tapi ieu mah lain miuni kurupuk tapi istiqomah. Anu tetep hujan halodo da geus jadi perawasan minimal rasa kewajiban, maksimal mah teh bisa dimenjet di anjeun tetep we dah hujan age mu Allah di Allah diberi halal di Allah pangpaat kabeh elingna murukusu diberi hujan teu ridho, diberi panas teu ridho, diberi hujan poyan ge teu ridho, anu akhirna ya tamanal mar'u fi sayfis sita la bida yardo wala yardo bida, dibere hujan teu ridho ku kulutuk wae naon nyaris marga lantaran mempegah ke dagang mau payung gitu, dibere halal teu ridho ku kulutuk deui, dibere hujan teu ridho lencang ararateun jeung sabangsa, padahal kabehanana keur kamanfaatan jalan anu akhirat mah kutilal insanu ma akfar. Siapa mau dahar hari itu salah kieu salah naudzubillahi min dzalik, tapi disikapi ku dikir nikmat sabab dikir geus nyangkar dina qalbu, teu bisa dibobodo, teu bisa disumputan, nemrak we da salalu negrak dina qalbuna. Maka Allah ge teu nyamarkeun deui rek masihkeun ka jalma istiqomah dina hate. Teu nyamarkeun deui teu rieureun eta umatna. Sabab nemrak kumaha? Akhirat terlalu nyata bagi ahli ma'rifat sadayana. Jadi eueuh nyumput sabab qalbuna selalu nemrak dina di hadapan Allah kagunganana. Kirang langkung hapunten kasuhun, mudah-mudahan cariyosan pribados manfaat kami pribados kami sadayana.
kalayan mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya daya teh alam lagi lain alam abadi nyaya tosna kadang-kadang aya di kadang-kadang teu aya akhirna menang bawa bakal teu aya sadaya ge mudah-mudahan diayakeun deui di rumah aya teh bari pilu ku pador rahmat Allah Subhanahu wa taala kalaya ku Allah disarankeun di dunia engke ge mudah-mudahan disarankeun di surga firdaus al-a'la bihaqqi la ilaha illallah hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.